Bangga Rekor mempersembahkan Sohibul Hikayat dalam bahasa Sunda dengan judul Kiai Haji Ahmad, dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, Strip Miring Kiai Balap, Cemplang, Bogor. Asrofil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin, para ibu, para bapak, di mana bae ayana, tipayun simkuring muji syukur hakikat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariatna kapala hadirin kaum muslimin muslimat anu aya di sekitar lingkungan negara Republik Indonesia ieu, khususna umum di muka bumi di Masyrik dugi ka Magrib. Para bapak sadaya, simkuring nami Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, anu maksud tujuanana teu aya sanes, seolah-olah simkuring silaturahmi sanaos barijeng bertemu muka teu tiasa tepang tinggal kapala hadirin anu aya di daerah Karawang sakarawang, di daerah Bandung sabandung, di daerah Kuningan sakuningan, di Majalengka oge samajalengka, Tangerang satangerang, Bogor sabogor, Jakarta sajakarta, Sukabumi oge sakup Sukabumi. Para hadirin saraya, dinul Islam agama Islam anu jadi pokok kahiji kesetiaan hate, kudu bisa ngabuktikeun pangabakti ka Gusti Nu Maha Suci, kudu bisa ngalakonan kana parentahanana, mana parentahan ti Allah kelayan uet Quran jeung hadis, ulah dirukareka kelayan disumpang simpang ku paham atawa ku akal anu metak sasar jeung sok loba anu nyasarkeun ka anu liana. Pahala hadirin sing jadi emutan, urang sebagai manusia nu beragama Islam sadayana baroga rasa tiap-tiap manusia nu beragama Islam sok disunatan. Naon tujuanana? Tujuanana supaya bersih tina najis, supaya sah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Tikawit Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dina hatena umat Islam kudu bersih, teu meunang nimulkeun pikiran sirik pidik, hianat ka batur, oge dina harta kakayaanana umat Islam kudu bersih, anu mawi diwajibkeun ngaluarkeun zakat, ulah aya hak-hak fakir miskin anu nyangkut di urang. Ka pamarentah oge kudu daek babersih, di mana pembayaran IPEDA atawa BIMAS penting kudu dilunasi. Islam supaya salamet dunya rauh akhirat. Di dunya hayang salamet, oge di akhirat hayang salamet. Lamun ka akhirat pasti pala saderek harayang asup ka surga, moal aya nu hayang ka neraka. Kaum bapana hayang ka surga,
lamun ditanya kaum ibuna ge ngajawab ibu oge hayang ka surga. Tukang dagangna hayang ka surga, teuing bari sok ngurangan timbangan oge. Lumayan cenah. Eta dosa make dilumayan. Lamun urang sok rajin ngurangan timbangan berarti nyeng celengan siksa. Tapi lamun urang sok ngaleuwihan tina timbangan berarti nyeng celengan amal. Tukang tanina ge hayang ka surga, teuing bari sok ngaletikan jalan oge. Perhatian kasadaya para patani, di mana jalan letik gedean lah. Sok salatna hayang ka surga. Anu tara salat oge tetep bae manehna hayang ka surga. Nu sok hudang ti peuting salat tahajud hayang ka surga. Anu gapleh wae sapeuting manehna oge hayang ka surga. Ta ieu Pak. Surga dianggap gampang bener. Sebenarnya urang asalna ge ti surga bersih. Jadi lamun urang hayang bisa balik deui ka surga tetep kudu bersih. Surga teu narima manusia nu kotor. Peun. Ulah higaning manusia. Pakaian ge lamun asalna tina lamari bersih, lamun geus kaluar tina lamari, lamun eta pakaian hayang bisa balik deui kana lamari kudu bersih. Sebab lamari teu narima pakaian nu kotor. Tok begitu Pak. Di mana kotor pakaian ka mana heula saat memeh kana lamari. Berenang dibawa ka kali heula. Digiles heula, dikerbekeun heula eta pakaian. Dibanting heula, dicocrok heula pala saderek. Mending lamun seutik kokotorna tapi lamun loba wah diluluh terus. Terkadang dikeuman 3 poe 3 peuting. Manusia teu bisa langsung ka surga lamun loba dosa. Pasti dikerebekeun heula di neraka jahanam. Mending lamun seetik, lamun loba, terkadang dikeuman paling seetik 30 tahun. Nah, sing jadi perhatosan lah Pak. Umat Islam kudu bener-bener bersih. Ulah ngebugan penyakit kotok meting balung kulit hianat kabatur. Seperti Sohibul Hikayat Kiai Ahmad. Anu bersih putih. Sobar tawakal ka Allah. Anu benar-benar iman ka Allah, bisa mengikuti kana ajaran-ajaran Rasulullah oge nurut ka pamarentah. Pala hadirin, Sohibul Hikayat dengan judul Kiai Ahmad ayeuna kusim kuring bade digarap. Ari sakawitna kieu pala saderek. Aya hiji jalmi eta jalmi teh anu jauh pisan tina agama. Poek bulan tanggal 30-na ai pengakuan tetap beragama Islam, tapi karena palaturan ieu agama Islam nolak sama sekali. Ulah higaning nyaho kana praktekna salat. Nincak oge ka masjid getara. Eta jalmi teh buas. Ceuk urang Bogor teh mah tungul di parud catang dirumpak. Tukang bobok, tukang tarok, ngan henteu tukang ngabobokan anrok mah. Gawena istuning hobina teh kana main. Seolah-olah judi anu dilarang ku Allah. Sajabati eta hobina eta si jalma teh tukang ngadukeun hayam. Tukang pasea sebab nganehna ngabogaan rasa pinuh ku ilmu kalahiran. Bangsa ajian weduk parung, cigunewa, cikengkengan, serak, cimane, tanyakan, beraja musti, taji malela, betara karang, ilmu banyu, pancasone, betara sangsang, sapu angin, ngan henteu, sapu inyuk, sapu pare, bogaeun manehanan. Ari kagungan putra para saderek, mung hiji-hijine jenengan Ahmad.
ai umurna eta Ahmad kurang leuwih 10 tahun. Kumaha pala saderek kajadianana ieu si jalma anu wani ngarempak larangan Allah, anu beurang peuting gawena main jeung ngadu hayam, akhirna harta kakayaanana seet. Akhirna manehna balangsak dahar sore henteu isuk. Rumah tanggana oge anu kalintang repotna, di mana lamun hujan pinuh ku cai karagragan cai hujan alias bocor ngaranna. Kumaha sangeusna susah eta si jalma tetep teu gancang kembali kana palaturan Allah, tetep ngabuntangur anu mawi tetep susahna eta si jalma. Namung pala saderek khawatir ka putrana jenengan Ahmad make baju getara ngan ukur make calana oge calana sugan aya 1,5 kilo maberatna pinuh ku tambah. Ai gawena nganangis bae basana Ahmad teh ibu hoyong dahar. Beteung lapar abdi hoyong mah hoyong dahar. Kumaha jawab ibuna? Nginum we ujang sing seubeuh. Kumaha atuh da teu aya olah keuneun. Bapa maneh sajabat ngomeh hayam gawena. Ahmad ngan hukur kaluar cai mata. Ti peuting teu pati bidah bisa sare. Ngararasakeun kosongna ieu si beuteung. Anu akhirna Ahmad tepa ku ayana patuanganana lapar nya kapaksa mapai-mapai jalan, manehanana nuturkeun inung suku barang dugi ka hiji pasar. Eta Ahmad teh menak artos ageungna satalen keur zaman normal. Nya eta Ahmad teh bunga anu amarwata suta. Manehanana manggih duit ageungna satalen. Satalen ge baheula mah ageung, anu akhirna eta Ahmad lempang ka toko alias ka warung, peserkeun kana beas, kana lauk, kana uyah. Restana dipeserkeun kana useup jeung kenur mun cara ayeuna mah 2 kilometer. Maksudna Ahmad nu mawi meser alat-alat nguseup alias mancing rek hayang usaha maraban inung bapak. Tujuan Ahmad nek usaha mancing sugan kapanggih saleter-letereun. Gancangna ye kiamat teh mulih ka bumina. Barang datang ka imahna eta teh Ahmad dipasrahkeun ka ibuna. Basana ibu abdi teh menak artos satalen ngan dibelikeun kana beas. Nubruk ibuna, "Jang, deudeuh teuing. Ibu geus teu kuat, ieu teh beuteung ka cida laparna. Ti mana maneh teh meunang beas, Jang?" "Menak artos cenah Bu. Tah ieu beasna, tah ieu laukna." Bapana oge keur ngomeh hayam tepi ka dilesotkeun. Sebab ngadenge Ahmad mamawa beas. Penting maneh geura sangu, aing oge lapar ye. Dijawab ku pamajikanana, teu bisa nyangu atuh Kang, ai eueuh suluhna mah. Lalaki kuduna anu kudu ngalasuluh teh. Kumaha jawabna eta jelema ngedul. Jelema tukang ngomeh hayam, pokna aing sangeuk ai kudu ngalasuluh mah. Ah, lapar mah lapar we. Tah kabang bahulaan jelema teh kitu. Malesna eta bapana Ahmad teh kitu. Anu akhirna ku males-malesna bisa oge ngalasuluh eta bapana
tapi bilik imahna bilik dapur belah wetan dihantem. Tah kitu. Ngedul-ngedulna eta jalma pala sendiri. Nya anu akhirna disangu. Barang geus disangu geus asa. Nah Ahmad mah ampir teu kabagian ku ilungna jeung ku bapana. Ai Ahmad mah gawena ngarautan awi we sapeupeting. Nyieun naon maksudna? Nyieun jejer. Barang beres nyieun jejer eta Ki Ahmad terus diterap-terapkeun eta si Usep. Barang beres nerapkeun Usep kurang leuwih tabuh 4. Enjing Ahmad jam 4. Ampir waktu subuh ngahudangkeun ka ibuna. Bu, kuring rek ngusep. Doakeun we ku ibu. Sugan kapanggih saleter 2 leter bu. Jang. Jawab ibuna bari jeung tuluh poe keneh jang. Dedeh teuing maneh teh leutik-leutik ti peuting kakarayapan inget ka indung. Tapi silang kitu ge teu naon-naon didoakeun ku ibu. Ahmad Pak prihatin. Teras manehna mamawa Usep turun gunung ungah gunung nete-nete Banurungsit mapai-mapai Pancaniti. Akhirna ieu Ahmad teh menak hiji walungan atawa wahangan atawa kali. Nya Ahmad teh nguseup we nangkling di dinya Pak. Barang dugi ka jam 4 sore Ahmad teh meunang loba eta lauk teh kenging seueur. Teras Ahmad teh mulih. Barang nepi ka hiji lemur ku Ahmad eta si lauk ditukeurkeun kana beas. Alhamdulillah 2-3 batok mah hasil. Teras mulih Ahmad teh dibawa ka indung bapana. Bu, masrahkeun ta ieu beas. Hasil nguseup atawa mancing teh kuring meunang lauk. Dilironkeun kana ieu beas. Duh, Mad. Ulah eureun-eureun maneh nguseup tong. Meureun ibu teh menak dahar unggal poe. Bener ceuk bapana ngeunaheun Mad ye. Ngeunaheun ye. Inung sia lintuh deui jeung seureung deui susuna atuh aing sehat ye. Geus ulah eureun-eureun maneh nguseup bae. Ulah mikiran naon-naon. Atuh bapana jadi beuki ngedul bae. Eta Ahmad teh jadi gawena eueuh deui nguseup bae manehanana mah unggal poe. Jadi didikan masa-masa kali eta Ahmad kosong pisan, kosong tina didikan. Sumawana didikan agama, sumawana pengetahuan umum. Jadi Ahmad teh ngan ukur ngabogaan didikan iwal ti mancing atawa nguseup. Tah Ahmad lami jeung lami gawena nguseup. Jalan oge mun geus ledug ku sorangan. Kurang leuwih 2 tahun Ahmad gawena nguseup. Para bapa cunuk kana waktu ninggang kana mangsa. Kapenak jeung hiji santri di perjalanan. Cek santri, assalamualaikum. Ahmad teu bisa nemalan uluk salam sebab kosong tina didikan. Jang, saha ngaran maneh cek santri? Ngaran abdi Ahmad, Bapak. Oh, Ahmad. Di mana maneh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Di palih kulon cenah Pak. Dedeh teuing asa ku Banjar Karang Panglayungan. Oh jadi ngaran maneh teh Ahmad. Sumuhun. Kieu can. Bapak terek nanya ka maneh. Nah maneh teu aya deui pagawean sajabat nguseup? Teu aya cenah Pak. Sebab lamun abdi teu nguseup sapoe, indung bapak abdi bisa teu dahar sapoe. Oh gitu. Tukang naon bapak maneh? Sok ngadukeun hayam Pak.
Gusti kieu mah supaya maneh jadi manusia anu berharga mamang rek ngajak ka maneh sebab Islam jeung Islam teh dulur kullu muslimin ikhwatun umat Islam di mana bae ayana eta saudara dulur geus mamang teh boga rasa kewajiban di antara dulur jeung dulur nek ngajak kana kahadean mamang ja urang masantren yuk supaya maneh teh jadi manusia nu berharga urang ngaji Ahmad poek Pak teu nyaho kana bahasa kecap ngaji naon cenah mang aing ngaji teh ngeunah ya Allah ya Rabbi dianggapna kadaharan apa naon teh yang ngaji neangan ilmu maksudna ngaleungitkeun kabodohan neangan kapinteran oh kitu cenah mang atuh uing mah teu boga bekel ceuk Ahmad ye kieu jang urusan bekel mah mamang tanggung jawab asal maneh daek ngaji cik geura bebeja ka indung bapak maneh bejakeun kuring hayang masantren hayang bisa ngaji cik muhun cenah mang jadi kula ka dieu deui cenah lamun geus diidinan ku indung bapak heueuh ka dieu deui jang jadi Ahmad teh papisah jeung santri lajeng mulih manehanana eta kieu si Ahmad barang datang ka imahna nyangakeun deui eta beas ladang lauk terus didahar disangu dipasak diolahkeun barang beres Pak terus dalalahar Ahmad sareng indung bapana barang beres dahar Ahmad pokna teh kieu Bu Bapak kuring rek wak cabalaka nek blak-blakan ceuk Ahmad kuring nek eureun nguseup teh naon sababna sebab kuring teh hayang boga pangalaman hayang neangan ilmu hayang bisa ngaji Bapak kumaha jawab bapana Mad dia ulah menang dililir ku batur ya geus ngeunaheun ieu ye nu sia tulintuh ya aing gelintuh ieu geus ngaji mah ngeunah di lebok moal ieu mah geus puguh aing kapanggih daharan unggal poe ulah sok menang dililir batur ilmu di aing ngebekrek ceuk Ahmad lain kitu Bapak keukeuh kuring mah hayang masantren ceuk bapana heueuh sia masantren oge pan teu boga bekelna Ahmad Pak dijawab ku Ahmad ai sonor bekel mah teu kudu mawa dijamin uing ku santri-santri asal daek ngaji waduh ceuk bapana pusing aing atuh sia bisa dahar di pasantren ai aing jeung indung sia itu terserah bapak cek Ahmad waduh kieu we atuh mad lah ai rek maksa mamaneh keukeuh teu naon-naon ngan ulah maneh dahar aing henteu wayahna we sia lamun masak di ditu kerakna mah kirimkeun we cenah nya heueuh deh cek Ahmad kerak ieu ni kerak jadi Ahmad teh Pak rek lempang masantren teh teu mawa naon-naon teu mawa beas teu mawa duit make calana oge aya sugan 1,5 kilo mah berat Pak doakeun mah heueuh cik eta Ahmad ngoloyor ti imahna luga ieu lumunur layang rana dening laga dongeng nang mun cara wayang mah eta Ahmad teh lempang bae ka pasantren manehanana
barang datang ka pasantren tepi ka pasantren eta Ahmad teu uluk salam-salam acan da teu nyahoeun kana uluk salam jol we jol santri bener si Ahmad geuning ya sumuhun cenah mah kumaha ye dibikeun ku indung bapa maneh pasihkeun mah syukur tah ieu beas bapa nyerenkeun ye ta laukna ta uyahna mamang marek ngaji ayeuna ye nya ke di mana mamang balik ngaji sangu kudu geus asaknya sumuhun mah jadi Ahmad teh gawena tukang masak unggal poe eta Ahmad masak bae eta gawena ari ngaji matara salat tara gawena ngan masak bae lami jeung lami Pak barang 2 bulan Ahmad lilana dipariksa ku santri Ahmad kulaan mah geus nepi kana naon maneh ngaji cacan ngaji keur naon aing maraban sia teh mah ai teu daek ngaji maning balik maneh teh duh ai balik mah cenah uing besi balangsak mah pagahan we ku mamang ai kudu ngaji mah hayo ngaji ayeuna maneh pala saderek si Ahmad harita keneh di pagahan ngaji ku eta santri anu mempertanggung jawab daharna ka eta Ahmad berkah di pagahanana macalakan menang 3 jajar ngan cek santri kieu mah isukan dipariksa ku bapa lamun teu timu awas maneh nya cenah mah kulantaran Ahmad sok sieun dipariksa ke teu timu eueuh deui gawena ngan ngapalkeun bae bari mandi ge ngapalkeun eta Ahmad bari ngumahan piring ge ngapalkeun bae bari ngahareupan hau ge bari ngapalkeun ngasurkeun seuneu bari ngapalkeun ngaji bae eta Ahmad ku sebab sieun aya pameriksaan teu timu ngorowe cowe cek babaturanana aing mah gandeng masak deukeut si Ahmad ngerebek bae dah cenah uing besi teu timu anu akhirna katalar Pak eta Ahmad teh barang diparios deui ku santri alhamdulillah katalar bunga santri teh mah dipindahkeun deui ku mamang muga-muga maneh sing jadi kiai nya mah nya cenah mah pindahkeun deui teras Pak Ahmad teh terus-terusan ngajina tapi ai kerak mah ngalit we ka bapana ieu inget we ai ka indung bapa mah ai kerak mah hidup tan kerak nya anu akhirna ieu riwayat Ahmad aya di pasantren teu mulih-mulih sobar jeung bari jeung tawakal ka Allah eta Ahmad barang meunang umuran 2 tahun Ahmad ningkat kana ngaji ambil jurumiyah bagian ilmu nahu sangeusna ngaji ambil jurumiyah eta ngaran Ahmad sok ngadenge Pak papatah eta ulama saur guruna teh kieu barudak sing rajin hudang ti peuting sing rajin maneh maca sholawat sing rajin menta ka Allah rizki anu seueur nu halal bari jeung ilmu anu mangpaat malah mandar maraneh teh meunang pitulung ti Allah barudak tah kecap guru teh kitu ai santri nu sejen me kadenge teu didenge ai si Ahmad mah kadenge didenge dilaksanakeun batur hudang manehna sare batur sare manehna hudang gawena Ahmad ti jam 12 manehna tara lesot jeung kitab bae tara lesot nyekelan kitab beuting kakuping kumaha ajengan si Ahmad waas sobar tawakal prihatin muga-muga we sing dijadikeun kiai Gusti dimangpaatkeun ilmuna tah salamina kitu ai Ahmad mah tapi ai kerak mah ngeuleut we kerak mah beusi paroho betul
kurang lebih 8 tahun eta Ki Ahmad teh alhamdulillah ku ayana nurut kanu jadi guru manehanana tekun sobar sok hudang ti peuting tapi ai ka inung bapa makerak mangalet we teliran anu salajengna pala saderek sadaya ieu Ki Ahmad teh dipanggil ku kiai saur mama ajengan mad ka dieu Bapak nek ngusir ka maneh oge ngusir lain ngusir supaya anjeun mulih wayahna anjeun supaya pindah masantren supaya nambah pangalaman tuh di lemur itu aya mama ajengan sepuh guru mama lamun anjeun can ditah mulih ulah waka mulih sanajan puluhan tahun ya supaya nambah pengalaman supaya benar-benar pasegi ilmu maneh dijawab ku Ahmad oh mama jadi abdi kedah ngalih masantren kumaha atuh inung bapa abdi inget we ka inung bapa mah pokona urusan inung bapa maneh kumaha mama pan abdi teu gaduh kitab cenah ajengan dipangmeserkeun taku ajengan teu gaduh sinjang dibere teu gaduh acuk oge dipasihan teu gaduh bekal deui saur mama ajengan urusan bekal gampang ieu surat ti mama canak ieu insyaallah dititipkeun ka mama ajengan ulah dugi kalabah anjeun kalaparan insyaallah cenah kiai ngan abdi teu gaduh peci deui jadi Ahmad teh ti kapungkur teu gaduh peci. Saur mama ajengan teu aya mad ai peci mah, tapi urang milarian we. Barang mama ajengan milarian menak oge urut kopeah anakna. Kopeah uol teh kopeah naon buat tah? Nu aya munarahan luhurna tah, kopeah beureum. Saur mama ajengan mad aya ge ieu mah pakaian barudak. Bisa diriweuhkeun maneh ku barudak di era-era. Jawab Ahmad sawios ajengan, itung-itung tanah panon we cek Ahmad. Nya Ahmad teh pas siap-siap. Manehanana teh ngumpulkeun kitab. Ngangge sinjang meningeus eueuh kelirna. Ngangge tiamah romeng. Kopeah beureum ku manehna teras diangge. Jadi Ahmad tepa teras sujud mayunan eta guruna nyuhunkeun doana ma abdi doakeun muga-muga abdi teh sing menang pituduh ti Allah kalayan muga-muga ilmu abdi muga ku Allah sing dimangpaatkeun cigja didoakeun ku mama eta Ki Ahmad teh bari ngecelak Cipanon luga ieu mundur layang rana dening laga nang mun cara wayang mah jadi kiamat teh ngesod teras keluar ti pasantren ngear bae manehanana lempang soranganan lempangna sasoranganan eta Ki Ahmad rek angkat ka pasantren parihatin pisan pa sapanjang jalan ngear bae maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar وَاتِّينِ يَقِلْ أَغْيَرْ وَمِفْتَاحِ بَابِ الْيَسَرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ وَأَصْحَابِهِ الْأَخْيَارِ adadani amilahi wa ifdoli
barang asup ka hiji lemur eta Ki Ahmad kaleresan marurang kalih nu aya di kampung eta nuju Kempel barang ningali Ki Ahmad Pak meuni euner-euneran eta barudak cek sabareh barudak da aya orok gede teh cenah ka dieu keun. Oh, cek Ahmad aing direken orok. Bener. Cek ajengan ieu kopeah baru. Tapi kiamat sobar bae, tawakal bae kanu kawasa. Barang teu lami kiamat sumping ka pasantren anu ageng, pasantren mama ajengan sepuh. Kaleresan santri nuju dalahar di pipir pasantren. Ki Ahmad gancang uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta santri barang ningali Ki Ahmad lain seutik nu kabesekan Pak. Bae, aya naon cenah Mang? Atuh cek Ki Ahmad kula rek masantren. Atuh masantren si masantren ja eta kopeah meuni beureum. Cek Ahmad pamasihan cenah tanah panon ti ajengan. Di mana air rompokna kiai di ditu cenah Mang palih tongo haye gerak ka ditu kami bisi kebesekan deui ye kaloyor eta Ahmad barang dongkap ka mama ajengan sepuh assalamualaikum waalaikumsalam ya Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih ti mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyecingan Saur Ahmad di pasantren itu mama aya naon jawab Ahmad abdi bade masantren mah alhamdulillah saur mama ajengan gunung Himalaya ageng agengan manah mama bunga anu amarwata suta ya maneh daek neangan ilmu bunga mama teh aya hinggana saha ngaran maneh? Ahmad. Mama teh bunga. Ngan aya bingung saeutik jang. Bingungna mama teh ieu tempat geus teu aya. Pinuh sadayana ku santri. Sakitu we mama bingung. Jadi tempat teh sadayana parantos pinuh. Mama bingung anjeun di mana ieu teh rek masantren. Terkecuali anjeun daek di dapur ku mama rek dipangdamelkeun kamar. Kumaha Mat? Lamun maneh daek di dapur dipangnyieunkeun kamar ku mama daek. Alhamdulillah. Cek Ahmad cocok aing di dinya ye. Laras ajengan abdi mah di dinya wae. Ulah dialihkeun deui abdi mah. Pikiran Ahmad cocok aing deket kana kejo ya. Sebab rumah teu mawa bekal. Tah jadi Ahmad teh dipangdamelkeun kamar di pawon. Ngan eta Ahmad gawena tempat tempo bae. Ai tempat tempo lain nempoan anu teu bener. Lamun nempo kana bak mama ajengan paragi siram kosong terus mangalahkeun cai. Ningali ibu ajengan tegaduh suluh. Eta Ki Ahmad aprak-aprakan milari suluh. Ari ti peuting tarasare eueuh deui gawena eta Ki Ahmad ngan nyekelan kitab pa. Nalek asal tengah peutingnya maca sholawat. Allahumma salli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Jam 12 ditingali ku mamajengan Ahmad masih keneh nyekelan kitab. Sampai setengah 4 mama ajengan gugah deui tetep Ki Ahmad masih keneh nyekelan kitab.
Alhamdulillah riwayat Ki Ahmad anu akhirna masantren di mamajengan sepuh kurang leuwih 8 tahun sanes 88 tahun dipanggil ku mamajengan ieu Ki Ahmad mas segi elmuna bagian elmunahu diaos bagian alatna mantek munazoroh bayan istiarah bade zohar maknun ishaq goji saram mantek sulamul munazoroh talhis diaos tafsir kitab anu sakitu seueurna diaos sadayana tafsir munir tafsir jalalain tafsir sawi baidawi tantawi tafsir hozin tafsir jamal madroki tanjir hanafi kaisir tafsir terus bagian ilmu tasawufna pertama kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Hikam, Wasiatul Mustafa, Ihya Ulumuddin, Tamihul Mughtarin, Tamihul Ghafilin, Sarah Ihya Al-Ibtihab, Nasaidiniyah, Nasalil Ibad, Hidayatul Salikin, Salamut Taufik Tasawuf. Terus bagian usul, pertama-tama kitab Waraqat, Jam'u Jawame, Mughni Muhtad, Umul Barohin, Tijan, Sansiah, Johar Tauhid, Itkan, Fatawiyah, Hadisiyah, usul. Terus bagian hadis pertama-tama kitab Daqa'iq, Duratul Nasihin, Duratul Wa'idin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrus Soreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baituniyah, Pajar Islam, Uspuri, Majalis Saniyah, Johar Tauhid, Badru Munir, Durus Saman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumal, hadis. Terus dina bagian pikihna pertama-tama kitab Sarasitin. Terus kana Riyad, Takrib, Fatul Mu'in, Toseh, Bajuri, Kifayatul Ahyar, Ikna, Bujrimi Ikna, Fatul Wahab, Bujrimi Fatul Wahab, Jawajir, Bapadol, Mihayatul Zen, Mihayatu Ibnu Asir, Minhajit Talibin, I'anatul Talibin, Tuhfah, Umdatus Salik, Majbu'ul Butun, Fatul Jawad, Busrol Karib, Sipatus Saja, Sulamunadat, Durul Mansur, Asbah Wanadair, Kastalani, Mahali, Matori. Jadi kiamat tepas segi ilmuna anu akhirna eta Ki Ahmad diangkir ku mamajengan sepuh jang ka dieu cunuk kana waktu ninggang kana mangsa mama lain nek ngusir ka maneh majeuna maneh teh geura mulih muga-muga we ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun geura muruk minut mitutur anjeun ka inung bapa anjeun ka ahli anjeun umum kasakur muslimin muslimat cik didoakeun ku mama paladirin ye kiamat teh kaluar ti pasantrenan manehanana ngeclap cipanon di payunan mama ajengan ma nyuhunkeun doana cik ja muga dimangpaatkeun ilmu anjeun paladirin kiamat tengesod tina lahunan mamajengan luga ilmunun layang rana dening laga tong neng nang mun sarawayang